Halo, assalamualaikum. Kieu lur ya. Mangga di kampung urang mah kawas kieu lur. Tah dibungkusan kieu mangga teh lur tah. Ieu teh dibungkusan kieu teh mangga teh supaya henteu aya hama gitu. Supaya teu aya hama terus bersih herang tuh lur tuh. Sagala nu tuh. Ieu sakebonan ieu lur, sakebonan loba. Mangga sadayana tuh lur. Sakebonan. Urang keur ieu aya wae. Mangga. Tah. Ieu ge ayeuna ieu di kieu tah buah teh. Tah dibarungkus tah. Di kampung urang mah buah teh dibarungkus supaya nah hama henteu ngarusak kana buah supaya alus herang bersih dijual rada mahal loh. Jadi namun bisa mah boga mangga di kampung. Tah ieu kan encan dibarungkusan ieu masih kawas kieu keneh tah, masih kawas kieu keneh tah. Encan dibarungkusan ieu mah. Engke ge ieu ge bakal dibarungkusan deui teh lur. Bakal